Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kieu, selamat siangnya kasadayana. Duh aing hampura ka inu bapaknya aing heueuh kasawana rada beurang kitu kusabab naon isuk-isuk teh aing teh nyeuh heula kitu nyeuh pakaian aing jeung budak. Ta indung aing ayeuna mah ke indung aing jeung bapak aing teh keur dahar heula kitu nya. Kakarek dahar meureunnya istirahat kitu nya. Sok aruang sing sareubeung kitu nya. Beh ieu beh tenagana padag deui tah aing mah ayeuna mah dek udud heula kitu nya dek ngaso heula kitu udud we heula sabatang mah ben teu bau sungut kitu ti isuk aing can udud ayeuna mah udud heula aing ya tenang digaskeun mah nyawa anggeus we poe ieu mah kitu. Nah berhubung geus beurang kitu nya udud geus beres urang gaskeun tah aing ngarit mah baraya geus anggeus kitu nya tinggal sagunuk deui kitu teh saya kamari itu memang geus anggeus tuh nu sagunuk mah keun bae cenah adi aing jeung kolot aing gitu nya nu ngarongan mah tah ieu mah bagan dewek ieu mah ya bi sing semangat bi lah nya salah sanajan urang heueuh papanasan dek kumaha oge nu penting mah tetap semangat da moal lamun teu kieu mah urang rek kumaha gitu nya moal bisa nyatu jeung moal bisa boga bekal gitu gaskeun bi semangat moal tah aing ngagepluk heula aya mah ieu nggeuskeun pokona mah nya anggeus we beh lah nya tah kasadayana kabaraya nya sakumaha urang papanasan dek kumaha oge tetap semangat nya asal ulah ieu asal ulah panasan ka badak batur ka milik batur pokona mah tetap semangat kasadayana selamat beraktivitas. Nah berhubung geus anggeus ayeuna mah ieu nya tinggal ngarungan tah ieu bapak aing tah aing mah rek ngiuhan we aing mah rek ngiuhan ka saung da anjing beblanterakan ieu cirah sakieu ngablantrang ieu panas pisan Gusti tah ayeuna mah geus rengse baraya tuh kesang meuni geus nglucur kieu geus varias kieu aing aduh keur ngopi heula da ayeuna mah ngopi kusabab geus beres kitu tah hatur nuhun sakali deui nya kabaraya kasadayana nonton konten urang kitu nempuan konten urang kitu aya mah lain konten da ieu mah saukur sapopoe urang kitu nya sehari-hari urang gitu tah ieu teh menuju jalan balik ieu teh ka dieu tah aing teh balik teh tah ayeuna mah rek balik aing mah ayeuna mah da geus beres. Nah kasadayana hatur nuhun nya pokona mah hatur nuhun pisan.